gelaran seni wayang tongkonan jadi tuntunan sing dari Atika enak hujan itu gorengan lain-lain baca diri baca dengan bageran itu sahaja nih orang matur seorang mulai
boncang ka Banjarsari Bubatur urang ngahiji laksana kembang bangunan jeung rada ieu ge alah sumuhun nanging ari pas gibing masuk keluar kesang sumuhun nya homo di eta kesang meni kokoprot untunya na karembong beureum oge di etang sadayana kirang langkung 20 araraya sadaya kapasihan sabungkus ewang Allah teu hilap sanaos baik jeung capek oge ari bebersih mah kewajiban urang sumuhun untah nu ayang-ayangan dicanakan sumuhun nu pabalatak ditijieungan sing kade cenah ulah di mana wae marangna kasadayana kesenian kebudayaan ya sama sanes lumayan pokok dianggo keberawan ayak keneh ayak keneh makhluk matet kumaha sanging mi aya keneh deh boga kakaya alah kayaknya bari ada kasabaran sabar bari jeung ikhtiar kesenian kebudayaan dilaksanakan tunggu sariungan halaman temangihan lampu kuku sauyunan ngajungkung budaya bangsa mohon teka pegandengan ku kareta sih kita masuk ke daerah moye sewolah buruhna keur tukang kenang sia gitu sih cuma ayo si Eplok channel coba walet sakamaka
lumayan panglutur dalam posisi sumur kekalangan kuda decai poho saumur-umur kalangan belaan negeri mana toping bang alah amomo lebak siung kersano mahakas sing alaku sing arico atah rampung cukup pun digawe babaran ujang metal anu ngarinci asin brena beuh akuar di pasir mulia hirup manusia mutaya benda akal rasa memparna Urang eling tantang tuwa kamalina laku sok make aturan sagala rojong ugara
Rawis Sumaurang panungan macarios pawayangan kidalang paringawita murwadina lagu sungsang Adam Bambu Hawa Kang dan Nur mangga urang sasarangan majengkeun seni kabungan ngagelarakeun cahya nur cahya anwaslan anwar ngagelarakeun kang dan nur citra gotong royong rampung dukung saoyonan hirup teh sabilulungan ulah rek batong-tong nur cahya nur sari sang hyang weti sang hyang latri rombongan datang lesan pura pawanang ngajan jauh oke datang mancen tugas rek nawayang dang yang wayangan nipu ayah warga seni padalangan eta seniman sejati warisan mah kaluhur urang kemang sungsang minangka pambuka lawang perlambang hirupna urang nu direka ku kamana kesana puntang titip diri sang badan iwaka panutan orang ka Gusti numur teng alam kidalang nu ngahaleang haleang lain nu urang kagungan nu maha makhluk mata kumawasa angin miboga kahayang barina dakasa para ditulis ku para wali
direka para pujangga para pujangga tutunya siar nuawan perlu disinglah indah lampah wayang urwah gandung silip simbol siloka sastra lan sasmita dina lampah wayang awios kang cintarita wonten ing negara Amarta ingkang kaeka adidasa nama Purwa basana eka eka sawiji adi lilewih dasa 10 nama panjenengan Purwa iku arane wiwitan senedyan katahing dewa kasongan dengan kasa-kasangga pertewi kapit dining samodra kali kata ingkang sami anggena laras milak kinaryaning bubukaning cintarita jalara negara Amarta kasebat panjang punyung pasir ukir loh Cinawi panjang dawa kocapane punjung nuwur wibawani pasir aran samudra ukir gunung loh Cinawi murah sandang lantangan eta nu dipiharap kurang sarerea dasar negara ngungkurakeun pagunungan ngarengakeun pasabinan meyeun benawi ngayunakeun bedaran gede teges mulus ingkang sarwiti nandur jenawi murwah ingkang sarwati Gemah kang lamaku dagang rinten dalutan anak pedote lebetan anak sang sayaning margi arepah kang jalma sami mencaing salabeting praja katon kaula ing padusunan pada tentrem atine mungkul pangolan yang tataning ingun-ingun pitik sapi pitik iwen anak jinan jangan rahini satu hingsun gelar pengangonan yen bengi marang kandange dewe-dewe kakocap di negara Amarta pusir dayuh Indra Rahasta nanging anu Nyakrawati ngabahu denda lengahing setinggil binaturata dedampar denta ini kejabi Prabu Suyudana Prabu Anggara Supaya Prabu Kurapati inggih Prabu Destarata Putra lenggah kursi gading hilang kencanang agem mahkuta sekara kelawi pangreka tinerete sing mulumu biar kadia panatina puryo kadia kunang-kunangan sawon dipun adep dening kasepuhan tiga Jawaya Kakasih Resi Bisma alias Santanu Waktos Anom oke sahawain ya oke kalarasan di dewesan ku kasepuhan pijajar Sokalima Resi Kumbayana Guru Panawa Sarang Kurawa oke Patihan Gandara Arya Soman Sami Pratanga Biantara Jajar Binira Pinara Celak manglung sami manglung gelanong pengarang-arang peni-peni Raja Pendi guru bakal lan guru dadi hari gitu sikil ingkang merwang kawi kang ada dia Nalendra
Prabu Anggara Suta Prabu Kurapati inggih Prabu Destarata putra Saurnira tan ana panjang sinengih sabda ya uning lawan sabda ya uning lawan saur niratan anak panjang sinengkih sabda ulun layu dending taki walambah dening asih ayat den petet ijo taputang ulasik kuning abang matuke ulung sumirat kang sumambura sandang rawe peter gembeke ya lurik dadan nilera yakin luran kadia bota ngangge ke kau asa tos tepat asa tos kena dona di mana di asa tos ramyang cinanda ayasino ramyang cinanda ayasino
sami ngabdiantara pun jajar dini rakyat pinara sirena ingkang ngabagia seka waktu pada nyucruh galur ningangkan mamangsa pada muka riwayat nitih kanawan cinu mustari pada pancakaki lami-lamingan dika kedaling lisan Prabu Suyudana dasar sewiji raja pengawakan jangkung dur simar dada godek berbata lawang gerawah lir surya kemar mekaten pengandikan nipun ngagerem ka dia banteng senerang baya metukang Brahmapati buat kasepuhan sadaya eyang resi bismati gajawaya nama guru resi kumbayana tijajar sokalima paman ariang gandara cobi panjang calik nekapayun satatalan pula oge dipayun diwayah panjenengan badhe ngahaturakeun samabekti kaunyuk Kanjeng Eyang Resi keheula ari teu make beurang teh serba salah datang kepentingan di haru-haru padahal mangerakeun bising pajarkeun menta dahar ka mimi ade ari barang dahar eueuh gawe teh sosok era leung we geus boborot kesan kieu pembage incu eyang katedak katarima malah disimpen di luhur pulung api bunte ing mastaka kalina perkawis bok bilih aya kelepatan ageng sumawon alit diwayah panjenengan agung cukup lumur jemar hampura anu ditedak sanajan di eyang di eueuh bedana sabab ngasalahan teh dengan cik dina hiji martabat teu cacah teu menak teu raya teu pamimpin teu bodoh teu pinter kasalahan kabeh bakal kabake sabab anu maha kawasa mah disebut nagenya eta maha adil kajenteng hebatna urang Yahudi bisa nyieun kapal teu kaboro-boro miboga tumpak ge teu ngalaman kabeh hebatna urang Jepang loba insinyur teknologi canggih malah loba nyebar ke Indonesia produksina motor teu kabagian kabeh tapi produksi anu kagungan produksinya anu maha kawasa nyieun susah rata kabagian nyieun bunga rata kabagian nyieun salah kabeh kabagian ngan ukuranna teh leutik jeung gede nu matak soal kasalahan tong boros sifat tinggi hidup dalah di eyang oge kolot kontrong gado antal kana lemah buh geus bodas suntuk geus ompong kulit geus ngonyonyot ari jero nama jeung pribadina sarwa manusia anu ngamilik hawa nafsu salah geus jadi bagian anak manusia sabab aya basa kieu lamun urang keur salah beureun teu bener lamun keur bener urang teu salah kacakup kana papasten anu dua nu matak urang pada salin maklum we jeung eyang sanajan jeung nu jadi incu kitu damel oge teu hilap ka eyang Resi kumbayana ti jajar sok kalimatna asaku pemanggi sarenya nger ku upun mangka tada katarima malah disimpen di lurun namun munan di handap saya mas tambal dicatat dina tungtung emutan anu tegan aku waging sir
kalina perkawis bog bilih aya kelepatan ageng sebonten alit di putra panjenengan agung cukup lu berjemar hampura adu di tanda sanajan timang oge eueuh bedana sabab poe Senin lain poe Salasa mun urang keur Kemis lain Jumaah datang nate salin berganti poe Kemis loba salah Jumaah komo pisan salah nate Pinu dama numawi urang pada salin hampunten we sanajan dipun mang sami-sami oge tilap ka paman Paltihang Gandara Paltihang Sangkuni anak Prabu pemage saliraku mangkat dedang katarima malah disimpan di luhur dina mun-munan dihandap saibas nampak ditatok dina ati anu tegeuna ku owan gingsir kalina perkawis kupilih aya kelepatan agung sumawonten alit sanajan di mangwi eueuh bedana urang pada salin maklum we sabab teu aya deui urang pikeun nungtaskeun kasalahan di alam dunya teh ti salin hampura lamun jelema geus produksi nyaeta loba ngahampura nyaeta geus bisa ngajalankeun hablu minanas naon eta teh asa ngadenge film blue oge saterasna satu luin aya naon ye teh pangangingsir linggih ka aya aya pikir saeun naon ye teh aya pikir saeuna asa benten Tisasari saperkawis kaduana kahijina kaula negerakeun rasa kasono wireh parantos lami urang teu patepung lawung pamprok Jonghok bagja sabab lamun jelema geus ngabudayakeun rukun sono yakin bakal jauh jeung kagorengan oge rasa syukur kanu ngatur makhluk sakumna anu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung panggeusina naon margi detik ieu menit ieu jam ieu nyaeta wayah panjenengan tiasa ngariung mungpulung bengkok ngeronyok sareng kasepuhan sadayana barijeng aya dina kasehatan jasmani sinarang rohani ieu eta teh wajib disyukuranana nya naon sababna cager teh ieu teh anugerah tinu Maha Kawasa anu panggede-gedena cager mah geus eueuh bandinganana cenah dunya nu mantak bagja kajen bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah tapi lamun dibarengan ku aya cenang jero polo ceuk zaman ayeuna mah panyakit tumor di belah hulu mantak paeh diantep nyanyautan eta dunya nu sakitu lobana teh teu jadi jaminan bakal mau kabagjaan nu matak urang sarerea lamun dibere cagel teh gancang syukur kanu kagungan ieu teh nikmat anu luar biasa ari cara syukuranana gampang syukuran kanu Maha Kawasa mah teu make modal syukuran kanu Maha Kawasa mangan sakieu laksanakeun parentahna diwajib nepi ka sunat cegah panranganana diharam nepi ka batal sakitu geus cukup hirup pinu dama oge saterasna samemeh nganuluykeun ieu babadamian eyang terasa kaget campur leuwas naon sababna barang narima angkiran nyaeta ku ngarupakeun hiji walapatra ditarima nyaeta nu ngagingsir linggih supaya tiasa bisa ngaluuhan ka panawa yen di dieu teh lain Dharma Kusuma tapi Suyudana sedangkeun anu ngaran Raja Amarta dimimiti dalang kulit nepi kawayang dalang wayang golek
Raja Amarta teh Prabu Darmakusuma, malah nulala joge geus arapaleun Raja Amarta teh Darmakusuma. Nah atuh ayeuna Suyudana keulah mimpin di negara Amarta aya naon ieu teh? Suyudana menang restu di rakyat Amarta, yen Darmakusuma dikudeta turun dina tahta diganti ku sampean menang widiti saha sampean jadi raja di negara Amarta. Buat jawab sabab kereyang antara Pandawa jeung Korawa teu biada pinang dibelah dua tugini tunggarasana geus eueuh bedana Pandawa Korawa, Korawa Pandawa. Kamana ari Suyudana? Anu Darmakusuma kamana? Di mana ayana? Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa. Malah ayeuna atawa di bawah kareta sugan Darmakusuma. Ulah hebat atuh. Husu. Buat jawab lain tobat-tobatan di dieu Suyudana katingal pamenteuna jadi piastananing reuas tapi sarakahna Suyudana pikeun ngawasa Pandawa utamana ngawasa negara Amarta mumuh manusia teu bisa kunyieun cukup dipasihan sajengkal hayang sadepa dibere sameter hayang puluhan meter sabab jalma teu bisa nyieun kapuasan sabab manusia teu bisa nyieun cukup langka anu bisa nyieun cukup hirup bijak jawab sabab gerbisna sok sieun kieu palangsia sabab geus kabaca sampean moal bisa mimpin negara Amarta anu tadina dipimpin ku jalma anu bisa negakeun keadilan tara cuet kanu hideung ponteng kanu koneng beda-beda hanya ngahargaan kana upayana rakyat kadang-kadang sabagian aya puluhan poe sakabeh sapoe magis pasti ngaluangkeun gawe nyaeta ku cara milih di pamingpineun beda deui jeung urang-urang Kurawa sabab loba dalangna hebatna urang-urang Kurawa teh nyaeta resep naon loba hiji jalma anu ngaku pinter tapi ngukut bodoh loba jalma anu ngaku bener tapi anu diingu jeung dipigawe salah kamana ayeuna teh cing salarasna Darmakusuma aya di mana sakalereun negara Amarta aya paberakan aya tahanan ku sampean ditahan sanes ku kaula sabab ieu teh kaula pamasahan di Sanghyang Batara Kaladewa saha ari Sanghyang Batara Kaladewa teh wartos kitu wartoskeun nyaeta nu ngajajah ka negara Amarta geuning sampean menang mandat di Sanghyang Batara Kaladewa margi Sanghyang Batara Kaladewa teu miharep ka ieu negara anu jadi tujuan nyaeta pikeun ngamilik jamus Kalimusada usabab anjeunna mah teu hoyongeun jadi raja kapaksa dipasrahkeun kawayah panjenengan anu kenging restu ti Kanjeng Rama Destarata tubat
Pejar menang-menang Lara ya den Pejar menang-menang Lara ya den susah kaya Rasi Bisma pamen tenarai generai pias